Nabi ngadaukeun salasun muhlikatun, aya tilu anu ngaruksak. Naon atuh tilu ngaruksak teh? Syuhun mutaun, kahiji nyaeta pedit anu dituturkeun. Jalma pedit anu dituturkeun. Jalma pedit anu loba di naon? Di jugjug ku jalma. Aya kitu nu kitu aya. Jeung deui bentuk kapeditan eta teh kan macam-macam. Di antarana bentuk pedit teh ku jalma anu sok resep ngahutang-hutangkeun tapi menekan teh ya kudu make bunga teh ya. Eta teh jalma pedit gitu teh. Contohna teh saperti kun Qarun we lah kitunya di antarana janu pedit teh. Tana sababna sabab jalma anu pedit mah pasti bakal nganyeri hatekeun batur. Pasti bakal jadi omong, bakal nganyeri hatekeun batur, bakal aya hak-hak batur anu teu ditunaikeun ku jalma anu pedit. Syuhun namina teh, syuhun muta'un. Nu kadua wa hawa muttabaun, nyaeta hawa nafsu anu dituturkeun. Ieu dua. Nomor kadua tina tilu perkara anu ngaruksak dawuh Kangjeng Rasul nyaeta hawa nafsu anu dituturkeun. Anu katilu nyaeta ijabul mar'i binafsi, nyaeta ujubna hiji jalma kana dirina. Nu namina ujub ieu teh enteupna teh di jalmi-jalmi anu gaduh pangabisa. Nu saha wae pokona marek nu mana wae rek pangabisa dina bidang naon-naon gitu. Jadi jalmi anu pinter ieu leuwih rentan kakeunaan ku panyakit ujub. Antawis jamaah sadang ustad, ya ieu teh anu paling terancam ku ujub teh ustadna ieu teh Bu. Antawis guru sareng murid tah guruna anu terancam kaenteupan ku ujub. Sabab naon? Heuh ujub mah enteupna teh ka jalma anu boga pangabisa engkena teh jadi godaan sabada ngalaksanakeun pangabisana. Tuh ku kuring mah begitu. Sanajan teu diucapkeun dinu hate lamun teu ku kami mah gitu. Sanajan dina omonganna mah bener syariatna lamun teu ku kami gitu. Di bejaanana sanajan omonganna bener make syariatna gitu. Tapi kan hatena mah teh apa? Alhamdulillah gitu. Hasil perjuangan teh. Sainteuna mah kitu ibu sadayana. Ujub eta teh enteupna ka jalma anu aya pangabisa. Pangabisa di bidang naon wae oge. Namawe ulah waka naon atuh namina teh. Nyebatkeun ka jalmi-jalmi anu gaduh katiasa, jalmi-jalmi anu pinter kasebatna berilmu, ulah nyangka salamat bersih gitu. Wallahu alam payeunan Allah mah bisa jadi jalmi eta teh justru anu leuwih doraka tibatan anu ieuna gitu. Ta urang ngalindung ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya. Urang teh henteu cukup mampu ngalaksanakeun wungkul amal soleh teh, tapi kada tiasa ngaberesihkeun naon panyakit anu aya di nu hate. Sabab eta mata ngaruksak kana amal soleh teh. Amal soleh tina ladang ibadah anu dohir tiasa kaelehkeun ku badagna dosa tina hate. Kitu panginten ibu samantawis nembe bubuka dina maksiat hate engke salajengna seueur deui maksiat hate nu kedah kuwenang ditebihan. Nembe tilu anu pokok nyaeta hasud sareng ujub sareng riya.